Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mimitina sadayana hurang muji sareng hatur kana Allah Subhanahu wa taala. Sabab dinten ieu urang masih dipasieun kasihatan sareng tiasa kumpul dina waktu ayeuna dina urutan adaptasi sareng kebiasaan anyar dina zaman pandemi Covid-19. Kalayan salam urang kajujungan urang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salami 3 sasi urang hirup pinuh ku berita ngeunaan Covid-19 dina TV, radio, media sosial atanapi media digital. Obrolan di bumi di tempat damel sareng dina telepon oge nyarioskeun Covid-19. Rupa-rupa respon sareng reaksi ditinggalkeun ku masyarakat. Aya nu sedih, hariwang, sieun, hariwang ngambek, tapi aya nu tenang atanapi masih percaya diri. Covid-19 parantos sukses kebiasaan anu urang lakukan unggal dinten di bumi. Di sakola, di pademelan, di jalan sareng di mana wae. Kami dijantenkeun teu berdaya sebab langkah urang dipatesan ku ayana Covid-19. Anu ngajantunkeun urang teu produktif, anu ngamaruhan na masalah ekonomi kulawarga masyarakat daerah sareng nagara. Sumerba virus corona Covid-19 salaresna luar biasa. Covid-19 mangrupikeun penyakit anu disebabkeun ku virus corona. Makhluk aya lebih atuh. Maberna virus corona Covid-19 salaresna luar biasa. Covid-19 mangrupikeun penyakit anu disebabkeun ku virus corona. Makhluk leutik pisan ukuranna sekitar 1,25 nanometer tapi bisa nyebabkeun maut. Covid-19 ditandaan ku munculna gejala batuk, tiis, flu, muriang, masalah pernapasan, tapi aya oge anu henteu nunjukkeun atau nembongan sareng dina kaayaan anu parah eta tiasa nyebabkeun gagal napas sareng tuntungna maut. Pangiriman ngalangkungan titisan atanapi titisan batuk atanapi bersin. Virus tiasa langsung ngalirok ku batuk atanapi bersin titik-titik sareng napas jelema anu katepaan anu teras disebabkeun ku jelema anu sehat. Virus oge tiasa sumebar secara teu langsung ngalangkungan objek anu terkontaminasi ku virus kusabab percikan atanapi nempel tina pananganan anu katepan. Virus tiasa tetep dina permukaan sareng hirup di sababaraha jam dugi kadinten tapi disinfektan tiasa meehan aranjeunna. Panyakit ieu henteu aya ubar atau vaksin. Sareng parantos janten pandemi anu nyebabkeun saeur maotna di dunia sareng di Indonesia sareng dugi ka ayeuna kasus-kasusna masih ningkat. Pikeun marangan virus, hal utama anu kudu urang lakukan nyaeta pencegahan. Sapertos sering ngeun nganggo sabun, narepkeun taktak rama batuk, ngeunaan masker, ningkatkeun daya tahan, ngajaga jarak. Naha urang ngareskeun hirup kalayan larangan cicing di bumi? Jawabanana pasti henteu. Urang hoyong tiasa damel diajar sareng bersosialisasi di atanapi kegiatan sanesna sehingga urang tiasa produktif dina zaman pandemik ieu. Tiasa dilakukan upami urang ngadaptasi sareng kebiasaan anyar nyaeta disiplin hirup sehat ku melaksanakan protokol kesehatan anu ketat. Kebiasaan anyar pikeun kehirupan anu langkung sehat kedah teras-terasan dilakukan di masyarakat sareng diunggal individu. Janten aranjeunna janten norma sosial sareng norma individu anyar dina kahirupan sapopoe. Upami kebiasaan anu anyar henteu dilaksanakan secara disiplin atanapi ngan ku sekelompok jalma, maka ieu tiasa janten ancaman pikeun gelombang wabah anu kadua. Kebiasaan anu lami anu sering dilakukan sapartos sasalaman, cipratan cium leungeun, rame, kumpul teu wasa ngeuseuh leungeun, kedah
ditinggali sebab ngadukung penularan COVID-19. Di mana sareng naon? Kami dipergiakeun tiasa adaptasi atau adaptasi kebiasaan anyar di mana wae ayeuna, sapatos di bumi, di tempat damel, di tempat ibadah, sareng oge di tempat umum. Sapertos janten urang tiasa damel diajar nyembah sareng ngalakukan kegiatan sanes kaalayan aman, sehat sareng produktif. Adaptasi watek anyar anu dimaksud nyaeta ngumbalakeun anjeun sering nganggo sabun, pasang masker, ngajaga jarak, istirahat anu cukup, sareng rajin latihan olahraga, gizi nu saimbang, nutrisi. Ieu mangrupikeun pesen kunci anu kudu dilakukan secara disiplin, baik secara individual, baik secara kolektif, pada tujuan anu dipiharap tiasa kahontal. Waktosna janten para panalatas dina adaptasi sareng kebiasaan anyar. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.